datang ke dokter ya aya hasudan aya naon ria ieu teu pernah yeuh dibawa ke dokter kunaon si hayang kalem bae ku makhluk kunaon si sirik pidik aya bae di jero hate teh kunaon si hubud dunia aya bae di jero hate teh bawa ke dokter ka mana dokterna alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah teu mayeng sakumaha kamari bahwa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam kita dakwah ke negeri Palestina kaum titah diringkit ketika datang di jurang tih di gurun tih nu kaayaan rendah didinya cicing ternyata perbekalan teh geus eueuh timbul dahaga timbul lapar panas anu pohar unjukkanlah ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam Kangjeng Nabi Musa dititah ngaatraksikeun naon ngaranna tungked nu jadi mukjizat terhadap Kangjeng Nabi Musa ketika kaum ngarasa dahaga menta jang minum Kangjeng Nabi Musa langsung ku Gusti Allah titah nakolkeun tungked kana batu begitu ditakol ke kala luar cai sesuai jeung letah masing-masing 12 pantang. Ketika panas Allah ngutus mega awan sehingga tiis aduh luar biasa. Zallalna alaihimul ghabam. Bebeja lapar Allah mere buah manna wassalwa. Ya Allah ya Rabb. Jang nginum jeung jang mandi aya cuaca sakitu tiis kalantaran dipayungan ku awan dahar dibere ku Gusti Allah hati-hati ieu nikmat kudu dipake ibadah ka Gusti Allah bersyukur ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa ku Gusti Allah kita berangkat beserta kaum kamana Ariha ayeuna Jericho tinggal sababaraha kilometer deket titih Yordania berangkat terus ngaler perbatasan antara Yordan jeung Israel ngalengkah ka ditu terus bakal datang ka Ariha Baitul Maqdis nampak Masya Allah cek Gusti Allah Musa berangkatlah maneh beserta kaum ke Ariha ke Jericho cuman make syarat nomor kahiji kudu maca istighfar ulah eureun-eureun ngarasa diri loba dosa minta hampura ka Gusti Allah tina seluruh dosa-dosa baik nu gede maupun leutik penta ka Gusti Allah hampura hiji nomor kedua maneh asup ka negeri Jericho dengan tunduk abeh katingali kos jelema nu bener-bener berdosa yakni kadili kos jelema anu DPDP tawadu sanggeus datang ka ditu dipersilahkan untuk menikmati keayaan negeri eta
didinya anjeun Musa bakal ningali kasuburan daerah eta naon bae didinya jadi jeung naon bae didinya bakal buahan. Ulah kaget Musa didinya lamun aya cau berbagai cau tina cau nu leutik cau emas cau kepok datang ka cau nu gede bakal aya didinya samangka ti mimiti samangka nu beuleud nu lonjong nu gede aya didinya waluh bakal aya waluh leutik waluh gede aya didinya paria ti mimiti paria buleud datang ka paria panjang datang ka nu sok di batuan panjang paria koral aya kabeh didinya cabe keriting cabe panjang cabe beureum hejo kabeh aya bawang ti mimiti bawang kitu Tegal nyawan ka Tegal Brebes didinya jeung endog-endogna aya woi datang ke bawang kitu Indian bulede aya kabeh wortel cara di Cipanlas Bandung Parahyangan araya kabeh kadinya wah sagala rupa aya ulah kaget Musa begitu datang kadinya silahkan nikmati halal bejakeun ku Kangjeng Nabi Musa wahai kaum Allah geus meresen urang kita berangkat dalam rangka dakwah ke Yerusalem tepatna di daerah Baitul Maqdis nuku urang kita disinggahi adalah Ariha Jericho didinya tempat anu subur segala rupaya cai singkolocor palawija anu sakitu luar biasa lobana kulantaran cai singkolocor bakal loba cai di harandap anu ngendak anu lempang eta nu ngaran lauk ambalaya pasti asal aya cai aya lauk ada air ada ikan ada gula ada semua ada wanita ada laki-laki aya nu bener aya nu teu bener wah ngarembet aya siap cuman syarat hiji asupna kudu tunduk nomor kedua kudu ulah eureun-eureun maca istighfar ka Gusti Allah Allah bakal ngahampura sakit siap atuh ai di itu subur mah horenganan lain kuari bae neuleuh nu hejo-hejo teh embe neuleuh nu hejo wani mapal jelema manggih nu hejo pohara jasa sakitu keur andiupna di masjid barang di panggung aya Golkar hejo pasti ditinggalkeun imam anu kudu ngimaman asar di panggung eta garana neuleuh nu hejo lemok eta nu hejo eta kos karena itu pohara nah siap masyarakat teh berangkat begitu titah istighfar henteu poho nya teh salantaran dibere nikmat anu pohara awan terus niungan cai singkolocor ditih geus sakitu poharana dahareun loba teu pernah kalaparan teu pernah kapanasan teu pernah kadahagaan malah Kangjeng Nabi Musa nyaritakeun di ditu mah leuwih subur nu pohara nu kadeuleu teh hanya kalazatan nu babalik nangan ka awak doang an aya istighfar mah qalbu poho ka Gusti Allah masyaallah nu mantap kajadian ieu dilestarikeun wadkur ingat anjeun Muhammad idqila lahum ketika diomongkeun ka Bani Israil Kangjeng Nabi Musa sebagai pemimpinnya bejakeun Musa uskunu hadhil qaryah caricing maraneh kabeh di kampung yakni Baitul Muqaddas datang ka dinya lantaran subur wa kulu minha silakan dalahar halal naon bae nu aya haitsu syitum di mana bae maneh kersa maneh hayang maneh hendeuk mangga bae wakulu cuman ngomong aranjeun kabeh hiqqatun ay amruna hiqqatun mas'alatuna hiqqatun
yakni antahittu anna khotoyana kami mah eueuh deui ngan sakadar menta dihampura kesalahan-kesalahan kami yutbatun sok baca istighfar astagfirullahaladzim sambil berangkat masuk negeri eta tawadu ka Gusti Allah sambil istighfar. maka engke ku kaula cek Gusti Allah naghfir lakum khotoyakum bakal dihampura kasalahan-kasalahan aranjeun kabeh ulah-ulah anu leutik nu gede dihampura ku kaula asal seperti eta. Lamun geus dihampura maneh aya dina ihsan bagus. Ihsan makin loba makin istimewa, makin loba makin bagus, makin loba makin bagus. Kayak ku kaula ditambah-tambah sanazidul muhsinin. Bakal ditambahan ku kaula kebagusan-kebagusan. Sok laksanakeun. Berangkatlah Kanjeng Nabi Musa beserta kaum ieu supaya diingat ku Kanjeng Nabi urang. Maksudna urang sebagai pengikutna, sebagai umat Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika urang dibere nikmat bakal kumaha? kamari ieu mah getol jasa ngaji kercan boga motor barang bogang motor saminggu ngaji saminggu henteu saminggu ngaji saminggu henteu motor teh lain pake syukuran kercan boga mobil mah getol ngaji barang boga mobil teu kaburu ngaji mobil berarti jadi siksa kamari ieu keur pas-pasan mah ongkos teh daek ngaji daek salat barang amboh duit ieu jutaan kuari geus poho ka ngaji poho ka salat kamari mah teu hayang ganti HP nu jadul ge terus wah kuari mah lamun teu bisa WhatsApp teu bisa jana harai Masya Allah pengaruh duit nggak jauhan ka Gusti Allah ya Allah ya. Kamari mah hirup teh saaya-aya bae jeung pamajikan teh begitu romantis eger hirup saaya-aya boho barang boga duit pamajikanna mulai rada tinggalkeun horenganan nyana geus bobogohan deui jeung urang bojong. Iya kan mau bencana. Ya Allah. Tuh, kan? Luman takwal kurraling anjan Muhammad ingat anjan Muhammad. Izki lalahum waktuna diucapkan ka Bani Israel uskunu hadhil qaryah. Sok asup cara ricing maraneh di kampung ari hayana Baitul Muqaddas. Kaayaan kampung nu sakitu suburna. Bubuahan tatanen jeung sajabana wa kulumin haitsu syitum sok geura dalahar ku anjeun kabeh di mana bae anjeun hayang wa kulu hitatun jeung ucapan anjeun ulah eureun-eureun hitatun yakni minta dihampura tina sakabeh dosa wadkhulul bab asup maneh karena lawang kampung begitu memasuki sujada dongkok naghfir lakum kaula bakal ngahampura cek Gusti Allah lakum ka aranjeun kabeh khotoyakum karena dosa-dosa aranjeun kabeh boronu leutik nu bedek kabeh dihampura ku kaula lamun bade geus dihampura berarti geus bagus kabagusan moal diantep sakitu sanazidul muslimin bakal ditambah-tambah kahadeanana. Masya Allah. Fabaddala alladzina zalamu minhum qawla. Kumaha kajadianana? Ternyata manusia makos kitu sakitu dipimpin ku Nabi. Fabaddala alladzina zalamu ngagantikeun jelema-jelema nu zalim di golongan-golongan Bani Israel qaulan kana ucapan ghairal ladzi qila lahum nu teu dititah kamaranehana dititahna mangucapkeun teh hitatun teh sarua jeung mentah hampura
minta dibikin dosa hitatun titah ngomong eta begitu asup ka negeri ariha bari kayaan dongko bari ngomong hitatun bahasa hitatun teh hartina eueuh deui kahayang kami urusan kami pamenta kami mah iwati menta hampura dipicen dosa tina sakabeh dosa titah maca hitatun diganti ku nyana habbatun deuk nanaonan coba diganti ku habbatun sisikian aya oyong asikian aya waluh asikian endahan diganti kos kitu teh nya nama tah barang sisikian kabeh ge aya buah asikian aya awewe asikian maka dijadinya orang pada Israel mah bloon aja cak awewe guys lalaki ge asikian kami onam hiji sama dua henteu teman teu kadinya sepajar bebeneran bes ya mah abatul bisyarati masyaallah karim diganti ku jada dititah baca hitatun ku Gusti Allah diganti habbatun eta beda saeutik hitatun habbatun urusana hitatun mah menta hampura ai habbatun mah dunia sisikian makan dunia ngaran jadi tetep bae titah urusanana istighfar tetep nya nama dunia bae titah ka Allah atuh heula ieu salat tetep bae dunia sakilang daek ge salat hatena dunia kumaha supaya teh itu eureun dunia dikira urang ninggalkeun dunia kita atuh eureun tah ninggalkeun dunia semet keur salat beulaanan teu bisa urang teh dunia bae Masya Allah kabawa eta ka salat dunia urang usaha naon bae kabawa ka jero salat tani kabawa ka jero salat urang jadi guru kabawa ka jero salat urang jadi politikus kabawa ka salat urang dagang karung goni aya bae segala rupa aya bae Masya Allah eueuh ditinggalkeun anak ieu teh kumaha coba ieu teh kumaha eueuh nu ditinggalkeun ke salat kayak komo di luar salat tah ieu urang geus hampir nyarupaan ka Yahudi tita istighfar hitatun nyuhunkeun hampura Gusti dosa abdi dosa anu leutik dosa anu gede hampura Gusti ieu kalimatan anu dipasihan ku Gusti ka abdi teh Gusti hese syukuranana abdi teh ku teu syukuran teh berarti kan dosa hampura dosa-dosa abdi Gusti tina mahiwal ka Gusti tina teu nurut ka Gusti tina maksiat ka Gusti hampura Gusti kita maca eta hitatun ketika berangkat masuk bari tunggul hitatun diganti ku nyana habbatun dunia malah titah tungkul teh endahan ngeson nah daonan atuh ngesot jana fabaddalal ladzina zalamu minhum qawlan ghairal ladzi qila lahum titah maca hitatun hambatun titah wadkhulul baba sujada tungkul ngarengkuh endahan ngesot jana make birit esod make birit nanaona cak Kanjeng Nabi Musa dulur ulah habatun hitotun nomor kaduana tungkul kita okos anu ruku lah kos turuku gitu dong kok ulah ngesot ulah tetep mereka bimandek habatun bari ngesot habatun Kanjeng Nabi Musa gides-gides bae wara rese amat sih kaum barang datang ka ditu teh atuh asup dagegeus teu menta hampura asup dagegeus teu DP nu di dieu teh kemewahan dunia kaayaan kasuburan ningkat pikiran teh lamun kamari mangan sakitu ditih ieu mah luar biasa geus dibejaan ku Kangjeng Nabi Musa segala rupa aya palawija mimiti buah-buahan araraya kemudian kitu sayur mayur araraya jeung sajabana araraya anu dibayangkeun ku nyana kasuburan nu babalikna jangka awak doang urang geus ada ieu awas
ketika orang dibere dahareun inuman eta ngan babalik ke awak doang. Haju gendut ngising ka empang nu untung mah jumbo. Tahu jumbo kan untung mah. Tuh coba ayo. Iya pagawean roh na mana, kolbu na mana. Mentek diatur di ahli torikoh mah di torikoh mah ulah terlalu ngurusan awak, coba urasan ngurusan ruh bae. Ai urang di syariat makan urusan nangan sakadar zahir bae. Ieu kolbu mah teu pati diurusan. Mentek lamun jelema teu ngurusan kolbu, tidak terkecuali kiai tinggal kiai makin hayang di kiai-kiai. Lamun geus hayang di kiai-kiai, lamun teu dihormat nya nama manyun bae. Teu dicium beleungeunna, teu dicium tangan, nya nama geus dicirian teh si eta tilok cium tangan ka aing. Awas ku aing sia. Dicirian ku nya nama. Teh eta kiai goreng hate eta nu kos kitu. Emang ge kabehan ge osok sih goreng hate mah. Ayo mencet embe kula ge osok goreng hate. Diiris-iris digoreng. Hate embe eta mah. Tuh. Lamun urang teu ngurusan kolbu, ketika urang jadi lurah takabur, ketika urang jadi DPR takabur, ketika urang jadi bupati takabur, ketika urang jadi gubernur super takabur, ketika urang jadi menteri super takabur. Ketika orang jadi presiden XXXL jadi takaburna XXL pohara eta naon teu ngurusan kolbu. Ulah kajeun tah mah geus parantina nu sugih dagang, nu sugih usaha, nu sugih tani, pejabat takabur parantina. Kiai makan lain paranti takabur. Tapi kulantaran teu ngurusan batin sarua bae. Hai, kaing sia tuh nanya pada kiai, tuh nanya sia, ngaji kemana? Ngaji kos tukang lauk baik, kiai. Lamun disebut kiai karakter, isuk mamanya naik atuh setik. Eta kan penyakit, eta kos gitu karena penyakit. Dunia penyakit. Nah. Itu di urusan ya, nu batak ngurusan awak mah babari. Ketika orang muriang, puyang, bodrek, teu mempan, itu prokol, teu mempan kene bae. Naon kata? Dagorin. Leng-lengannya nangis. Bisa kan orang? Nah. Geus beres. Masih kene-kene kan ka mantri can mampu kan orang ke dokter can mampu kene we opnam. Urang ge opnam. Dokter ieu kurang hebat rumah sakit pindah urang ka Cipto. Tah, Cipto kurang hebat Singapura. Oh. Singapura masih kene kurang kene bae Jerman. Ya Allah, eta urang urusan awak mah berani kos gitu. Ketika penyakitan awak kurang teh hasud, kunaon teu pernah dibawa ke dokter. Hasud teu pernah dibawa ke dokter. Coba sekali-sekali orang datang ke usaha insani. Siapa nama? Saya Pendi. Oh iya. Keluhannya apa? Saya hasud, Pak. Hasud. Iya, Pak, penyakit batin saya, Pak. Katanya kata Kiai Uci suruh ke dokter. Jadi saya ke dokter sini. Wah, ini mah harus dibawa ke Grogol nih. Ya lagi, itu jemput ke pengurus dirinya. Sus, rantai bawa sini. Ada nama Pendi nih. Itu pernah orang datang ke dokter, ya aya hasudan aya naon. Ria ieu teu pernah ieu dibawa ke dokter kunaon si hayang kalem bae ku makhluk. Kunaon si sirik pidik aya bae di jero hate teh? Kunaon si hubud dunia aya bae di jero hate teh? Bawa ke dokter. Ka mana dokterna ka mana? Ya ka kiai. Datar urang ka kiai. Waalaikum. Waalaikumsalam. Nurutkeun cek Ki Uci aing lah. Datang ka kiai lah. Ceng, abah di mana, Ceng? Aya di jero. Apa kenaon abah? Nonton TV. Puyang nyana aing rek berobat, orangnya aja gering. Wah, teu beres ya kiai.
bebejanya nah bah ya tamu dari tamu gitu. Oh si Penny ya teman. Kadang kurang mama keur neuleuh bola ya huyung babarengan. Jarakan neuleuh mah neuleuh bae tapi hate mah nyelemet bae si kiai kok goblok-goblok deui. Nah neuleuh main bola, aju nyahoan nyana deui. Wah, teu beres ieu berarti lain kiai obat, lain tukang obatan, obataneun teh mah kitu. Pindah deui ai. Ayo aing boga kreditan ieu lah coba pendapat ka kiai. Coba nyaho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sia ieu. Oh, alhamdulillah. Diuk. Diuk minum. Enaon tuh kula dek berobat ka kiai. Enaon tuh. Kula ngridit mobil ieu 3 tahunan ku ari ayeuna. 1 tahun 2 tahun dia can kabayar ieu kumaha minta doana sakalian lamun sadek bayar nu mama ieu can kabayar pangmayarkeun nya goblok henteu coba ieu tolol ieu mama ya jadi aing ka babandulan ku nyana geus mah aing boga babandul nyana leuwih buat deh babandulna tak agak ledeg gitu tungtuna mah pentah eta lain kiai kos kitu. Duk bana tuh lemun urang awak puyeng awak gering ka dokter jelas rumah sakit nah horenganan batin mah eta tea ka mursyid Mementak eta guru thariqah kudu mursyid lantaran nyana geus usul ilallah bisa ngomean batur sebab kadeuleu rangka manusia ketika ria ketika ujub ketika hasud ketika takabur hubul dunia hubul jah kanyahoan eta nu mantak nyana ngaulah-ulah ge resep dunia nyana geus henteu nu mantak ulah-ulah ge ujub nyana geus bisa henteu ujub nu mantak ulah ge ka batur hasud nyana geus teu hasud nu mantak ulah ge hayang ka alam ku batur nyana geus bisa teu hayang ka alam ku batur ketika cak kiai hei dulur ulah hasud cak tatanggana nyana ge hasud mun aya kiai ulah sok hasud teh artina sirik pidik batur anu sugi urang ayeuna hasudan urang nu gering eta nu kitu tarana hasud dulur ulah sok hasud nya cak tatanggana deh nya lagi hasud nya lagi kamari ribut jeung adina nya lagi ribut kamari tuh mal bisa tapi guru mursyid nu mantak bisa ngobatan ketika aya pasien nyana mana geus teu aya nanaonan di jero hatena hiji be Allah eta kan nah ieu kan Kanjeng Nabi Musa nabi rasul boga mujizat dakwah dibawa kaumna ka negeri Ariha ketika berangkat titih ka Ariha maka persyaratan cek Gusti Allah hiji syaratna teh kulu hittatun awas kudu maca hittatun ya le minta hampura ka Gusti dua wadkhulul bab asup ka lawangna sujada togol mendek nomor katilu dipersilakan ke geus datang ka ditu wa kulu minha haitsu syi'tum geus datang ka ditu silakan aduh dihayalkeun hanya dunia habbatun bisyaratin ngesod lempangna leuwih teuing akhirna kan ditegor ku Gusti Allah Musa persyaratanna tilu kok ieu kuarikeun mahiwal aduh Gusti abdi geus kurang kumaha capek lain teh dinasehatan ku abdi teh terus dinasehatan tapi memang buah kawarahna banding sori teh kos karari iya dipimpin ku nabi atuh komo dipimpin ku Kiai Golkar pantes jak kiaina ge kos kitu cacak ku nabi masih kena mahiwal Kangjeng Rasul turun ke alam dunia diturunkeun kemudian manehna Kangjeng Rasul teh dakwah kurang kumaha pamentana dicumponan cek musyrikin Muhammad kami daek iman tapi tuh coba bulan turunkan sanggeus turun kena bagi dua kena maca syahadat kemudian ngamprok deui berangkat deui tah lamun geus kos kitu ku kami kakadak daek iman mun kami bisa kos kitu kaula bisa kos kitu iman kami saksian cek Kanjeng Nabi Muhammad praktekeun cek Gusti Allah Jibril datang tonton ku musyrikin langsung bulan titah diawean ku Kanjeng Nabi bulan turun set belah dua plak nu hiji asup ka dieu terus keluar deui maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah
berangkat deui keluar kumaha iman maneh teu ka kaula bahwa qala rasul pohara sihir maneh Muhammad weh budak kawari sihirna pohara jasa hijab mah kos kitu ketika henteu diberi hidayah mujizat pajar sihir karomah pajar sihir sihir pajar karomah dibalikeun tah dipimpin ku Kangjeng Nabi bege kos itu teu komo urang mata kurang we geus sakadar sakula mah mata sakadar nyampekeun dulur ye bahwa main gapleh teh haram sebab eta teh judi geus susah kitu ketika liwat anu main gapleh bisa entah budak dulur ulah sok ngadu kotoknya lantaran ke urang bakal diadukeun deui haram hukumna ngadu-ngadu kotok geus kula liwat aya nu ngadu kotok bisa entah budak ngadu kotok nah geus bae ngomong geus nyanan terus bae atuh geus asa ulah kadorakaan doang apalagi jeung pejabat ngaji geus ngade ulah sok korupsi ajunya na maling bae terus sabodo eta mah kabagi nyana berarti nyana siap dipanggang ke di neraka beres geus sakitu tuh ya ieu hese jasa ngurusan awak bababari tapi ngurusan kolbu mah hese ya Allah ketika aya nu geus bisa ngurusan kolbu indah sebab naon jelema nu geus bisa ngurusan kolbu eueuh sekat jeung sasaha ge akur bae sebab kabeh makhluk Allah urusan pagawean jeung aktivitas urusan nyana mangan sakadar dititah teh dakwah ai dae ke narimana ente mah geus eueuh nanaon jeung sasaha bae ge akur bae nikmat kapanggih jeung sabae nu ngamanggihan ge akur bae nginaheun bae sebab naon eueuh nanaonna nu sugih datang teu pernah dipenta nu susah datang menta dibere ala kadar bae mah anu gering menta didoakeun yeuh mun teu cager bae tinggal kitu doang beres nyageurkeun nu mehkeun mah Gusti Allah kitu urusan beres geus jadi geus kacumporan kabeh nikmat toh lamun urang batin urang geus bulet ka Allah bae hampang engke kabaca nanaon situasi-situasi jeung jelema-jelema kanyahoan moal nu sok didongengkeun ku kula teh itu teh Mbah Khalil Bangkalan waktu manehna di Tuban eta nyarakeun keur budak keneh eta mah kakareke umur 12 tahun di Tuban begitu keur salat magrib balah mau masih pinuh nyana seserian cak imamna teh seserian saha eta budak Buandeng serina lain sakadar seserian biasa buandeng geus diancam bae ku guruna aing eureun tanya saha teh budak beres Assalamualaikum langsung lain wiridan langsung siapa tadi yang ketawa-ketawa ngeganggu salat siapa cicing bae nyana ngan eta kudu di sisina ini nih yang ketawa-ketawa nih sini kamu kalau sholat jangan ketawa-ketawa. Ini kan tempat sholat, lagi ibadah kepada Allah. Jangan ngeganggu. Jadi kalau ngeganggu itu, satu kamu batal sholatnya, kedua ngeganggu. Udah berapa kamu itu dosanya? Jangan, lain kali jangan ya. Awas kamu. Kenapa kamu ketawa-ketawa? Saya ngelihat Mbak Kiai katanya di sininya ada nasi. Ada nasi. Iya, ada nasi baku lagi digitu-gituin tuh katanya terus mau makan. Saya kenapa? Makanya saya ketawa tuh masa Kiai sih di hatinya ada nasinya. Emang Kiai kerendek ngimamanana lapar. Haju Kiai teh boga pikiran aing mah moal wakadar sebab tas magrib dek ngariung. Tolol teh Kiai. Pan eta sarua jeung si eta. Kitu kan pikiranana. Eta Kiai langsung Masya Allah, katebakeun ku nyana. Hate aing, ya Allah ya Rabbi. Isi dah langsung ditekel eta Ki Khalil Bangkalan. Nanti ke rumah ya, ke rumah ikut. Langsung diajak. Berarti lain jelema sambarangan ieu bisa jauhan kan. Mohon maaf. Oh jangan sama saya, sama Allah. Budak kene umur 12 tahun geus bisa kos kitu. Urang lamun aya Ki Khalil kuari atupan di hate urang mah macam-macam kabehan. Macam-macam kabehan, macam-macam. Geus lain sangu bae di urang mah tuh. Katimus aya. Katimus cucur atuh aya. Urang mah isin nya naon sangu doang. Ayo urang apa? Ya Allah, ya Rabbi.
gegetas aya. Udah, eta kanyahoan. Ku ahli Allah mah kanyahoan. Moal, ya Ahmad anu embung ngamamun ka Imam Ghazali teh ya. Sehingga Imam Ghazali pan kaget mah bebeja ka mana. Kunaon? Kula ku batur mah dikiaikeun. Ayo, adi kula mah pan adi kula anak emak eta teh mah mum ka kula panggil coba mak. Panggil. Ahmad. Batur ngamakmum ka kakak sia teh pan kiai gede. Batur ngahormat sia teh ngamakmum kunaon? Henteu kunaon sih mak. Ngamakmum tuh moal mah. Emang kunaon itu? Getihan atena. Getihan. Oh, najis. Pandai getih mah masa kula ngamakmum kanu aya najisan. Panggil deui ka sore Imam Ghazali. Adi sia ku mah geus ditanya. Aja kunaon cenah mak? Cenah najis sebab hate sia teh getihan. Atuh embung yang ngamakmum kanu aya getihan wajan najis. Masyaallah. Ma ampura kula keur ijtihad head kula. Keur ngaijtihad hukum head ieu teh aya berarti kajahoan ku adik kula berarti luhuran adina ti heula kakarak deui hampura di dinya lah mulai Imam Ghazali ruda langsung ninggalkeun tempat 13 tahun ngalalana Imam Ghazali hayang husul ilallah santri masyarakat anak pamajikan tinggalkeun mulai ti negeri Tus cenah ka Baghdad terus ka dieu ka mana ka Mesir terus ka dieu ka Aqsa ka Yerusalem di Masjid Aqsa nyana di dinya terus bae di menara Masjid Aqsa cici me di kubahna tahunan nyana teh ibadah ka Gusti Allah terus ka Syria ka ditu 13 tahun ninggalkeun tempat hayang usulillah beuh Imam Ghazali lain sambarang geus 13 tahun geus usul geus bener-bener jeung Allah kakarak ku Allah titah balik deui nya ka negeri Tus di Iran kakarak deui nya ngajar beuh pohara jasa kamari kula jadi kiai lain kiai ketika kula lain encan jadi ahli Allah kiai kula lalagaan hayang dihormat bae hayang dibere bae hayang diagung-agung bae ternyata horeganan kiai nu kos kitu kiai neraka jahanam Imam Ghazali sebab nyana nu ngarasakeun. Ketika jelema geus jadi wali Allah cek Imam Ghazali, geus hayang nanaon embung dikiaikeun teh. Ieu mah pan bol. Marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Fudhali. DRS-nya DRS. Mandi ditegor. Mending DRS-nya menang meuli. Kan eta kos kitu da naon eta jahanam eta kosna mah kos kiai padahal mah eta teh penghuni neraka jahanam. Ye cak Imam Ghazali saya sok nyalakeun aing. Ye cenah ki uci mah kos kitu teh lain aing sakali deui cak Imam Ghazali. Aju cenah teu cenah. Aju kiai kumaha tuh kieu sia mesti aing mah aing. Henteu maksudna cenah kiai kitu dan teu atuh aing kadang-kadang kitu. Imam Ghazali aing mah nyampikeun emang di lembur teh sok nyampikeun saralah bae ki uci mah ngaharamkeun anu ki uci mah neraka jahanam lain aing Imam Ghazali si anak nu salah teu kan cek Imam Ghazali ieu cenah tulah disampaikan endeuh bae aing mah nyampikeun endeuh bae mah sabodo teuing mah sia bae eta mah manya ya ceramah make DPR kira-kira budak tama alabatan Abu Jahal lagi bapak nadi Abu Jahal tama belah ditu Abu Jahal 2 kilometer lah ya Allah ya Rabb kumata kesalahan umat Kangjeng Nabi Musa kaum Bani Israel ketika titah hittatun endahan habatun ketika titah sujada endahan yazapuna ala astarihim kumaha فأرسلنا عليهم رجزا من السماء bangkawarahna kaum Bani Israil tenurut ke Gusti Allah dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah murka ka kaum kamurkaan Gusti Allah
maka Gusti Allah nurunkeun siksa fa arsalna alaihim rijza siksa ku Gusti Allah turun di langit langsung berbentuk seuneu ditambahan ku angin. Wah, suasana panas, wah. Nembus langsung ke jantung. Percis kostoun sing gelepak jelema guplak parai. Sabaraha seketika eta anu paeh wa mata bihi minhum fi waqtin wahid 70 alfan. Seketika eta kena paeh 70.000 manusia. Gelepek kabeh kostouna blah turun ti langit fa arsalna alaihim rijzam minas sama. Kunaon ieu? Bima kanu yazlimun lantaran nyana zolim kadirina dibere nikmat lain pakai syukur endahan pakai kufur dititah istighfar endahan diganti ku urusan dunia dititah tadarru ka Gusti Allah endahan takabur ka Gusti Allah dititah ibadah ka Gusti Allah endahan murkanya dan teu ibadah. Muhammad ingat anjeun ketika kaum Bani Israel dibere nikmat endahan kupur lain pakai ibadah nah bejakeun ka kaum anjeun Muhammad kanjeng Nabi geus kabejakeun di zaman sahabat urang teu kabagian lantaran urang hirup lain di zaman kanjeng lain di zaman sahabat tapi di zaman Ahok urang di zaman Jokowi ku hari kepresidenan urang teu kadengeng. Disampaikan ku para wali-wali Allah kamari ieu. Can ngadenge. Urang ku hari kakarak gadenge. Ieu ge kabeneran teu ngabesan poe Minggu ieu. Kakarak ngadenge. Nah, ketika nikmat diganti jadi siksa engke lantaran kita syukuran jadi kufuran, moal henteu ku Gusti Allah bakal disiksa. Kuari kurang kumaha dibere jabatan hiji nikmat dipake kufur ka Gusti Allah, tungguan. Kamari ieu mah rada hararese urang. Dahar ge hese di zaman Bung Karno kamari gur-gur di dahar keneh bae. Ketela di dahar keneh bae. Eta anu gitu nandangder anu dicacagan dikaluhurkeun haju dipoe haju diala di dahar naon eta ngaranna. Tuh dasar sia mah beuki gatet. Ingat kita tadi ge gatet kan aing ngadenge ti sungut sia. Urang nyaho sia ka gatet. Di dahar kan. Masya Allah. Yang segala rupa jagong campur sangu eta teh campur bees ngaranna naon? Naon eta ngaranna? Gur-gur cak aing tadi gur-gur. Ngamang keneh bae sia mah. Di dahar hese. Tapi kan saat eta mah nu ngaji di lembur teh loba asal maghrib dararatang kadinya lip jabar be jabar ba bate jabar tatu jabar satasa mata sia mata sia jauh ngan lembur ayo coba ge urang maghrib kadinya di lembur mana bae ngarareja balik ke mushola balik ke masjid adem perasaan nu diobrolkeun teh sakadar kumaha dituplak cabe bagus kumaha dituplak jagong bagus alhamdulillah belah ditu mah rada kena angin nu diobrolkeun teh sekitar eta Masya Allah ketika derep bebarengan urang derep asal geus dititah mah burong kabeh sawah anu kizaid tapi anu derep kabehan kebersamaan luar biasa menang 2 poe eta teh ngetem tah heucakna teh heucak naon teh ngaranna teh sesa ngari teh tadi hadap ngagampung hararese jasa kebersamaan Masya Allah pohara jasa haji bebejakan nu bogana ya kula tos ngagampung meunang sabakul bawelos jak sia tuh coba ya Allah ya Rabbi papa pohara jasa terus dibagi 1 2 3 4 5 ka dieu 1 2 3 nah ieu jang bawona ieu haju ieu dibagi dibagi terus ieu jang dalem ieu jang bibit ieu jang tuh dibagi rapi baheula mah ya Masya Allah kamari ieu teh keur zaman urang teh pertanian rapi barang ka dieu zet jual beli motor beli mobil zet bea kabeh
Beres beak kuari mahmur imah jeung sumur doang kuari. Wah, kuari jadi santri Cinglu. Jadi santri Korea, santri Cina, santri Jepang. Mulai ngahanju-hanju kuari. Pemikiran geus berbeda, tingkah geus berbeda, segala geus berbeda. Aya kuari liwat ka lembur anu masih ngade gaji. Kuari lu gaji. Liwat ka mana? Lamun urang liwat ka mana ge kuari ke kararieu, bae masyaallah narongton TV bae. Narongton TV teh dibere hobi jasa. Dibere ti isuk datang ka beurang, datang ka sore, datang ka peuting, datang ka isuk deui. Aya anu henteu nyangu-nyangu. Aya anu nyangu jadi kerak kabeh. Lantaran pohoan nonton TV kabeh. Ngaji geus teu kumaha. Ganti supaya daek kuari. Kumaha? TK. Ganti ku TK. Bagus sakitu mah. Ngan niat nu beda baheula mah ikhlas, TK mah kan kudu bayaran. Teu ikhlas, hasilna moal beres. Keur ieu mah bareng maraganan ngaji bae gitu. Beres balik. Naik nu ka Quran beres. Geus sugan maredet henteu. Aya ge hiji dua jang lampu doang. Geus bae beres uang minyak teh aya ge teu nu peduli we nu henteu. Mun boga murid 100 nu peduli 5. Anu 90 ya Allah ya Rabbi. Atuh teu bae. Tapi kan manfaat bersama baca Quran, baca kuari TK bagus ngan aya bloon. Mana bloon? Orok di pagahan manasik. Manasik biasa, orok. Lebay kalam lebay. Deuk kira ka makan sia. Aya orok di pagahan manasik. Haji geus beres tepagahan manasik. Bulan yang akan datang kita sama-sama ke Pondok Gede untuk melaksanakan tawaf bersama dan sa'i bersama. Cuman harus naik bus biar supaya enggak hilang. Terus harus anu-anunya ongkos bus enggak mahal sih, cuma 100.000. Karena anak kecil, bukan 50 isinya 100 sudah enggak apa-apa. 100 kali 100 berapa? 100 kali 100 berat. Gegerahan atuh siang buta. Angel aing mah greget jasa. Lamun 200.000 jadi sabar duit. 20 juta kaditu cuman 3 juta atau 4 juta. Geus anu silemna sabaraha juta. Ieu mah keur carita doang. Carita eta keur kakarakos kitu dan lain-lain sebagainya. Henteu jore palinter ngan manfaat mau sakitu doang sebab teu ikhlas asal timbul teu ikhlas kiruh caina asalnya na kuku cuprakan di cai kiruh atau kadituna kiruh mun kurang-kurang dilempeng-lempengkeun mah bahaya mantak masuk bae ka TK kadina lempengkeun deui ku urang ceng sia geus TK sing adanya kudu ikhlas gitu ya urutan abah eta ikhlas teh lain tah tas nganasehatan anak aja urutan abah eta ge sarua. Abah mah cenah teh ikhlas, ada udak di balik batu. Cak anak bisa anta anak. Tuh, ya ieu. Mentak disiksa ke Gusti Allah fa arsalna alaihim rizam minas sama'i bima kanu yazlibun. Parae. Kumaha kalanjutanana setelah paeh was alhum wallahu a'lam bissawab.